Alhamdulillahnya orang mah ayeuna cicing di masjid bisa itikaf, ngong adan bisa langsung adan, bisa sholat sunat lah. Pokoknya mah pegawaian orang ayeuna mah pisurgaeun we. Tapi tapi teu ningali siga babaturan urang baheula nu SD. Aya nu sok mabok mah, di anting mah, di pikok mah, batur mah pinarakaeun pokoknya mah. Mana bener urang teh atuh bener wae urang mah. Gerakan suatu nada. Siap, Bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, bangsa euy, teu gablek duit kieu. Palakeun ada scam kitu. Si abang lu ka dieu euy. Heuh, lila di dagoan itu tadi teh, yang berhubung nginum, lele merah, lele sirsak, ngeuna sigana hanet kana dikorok. Ubuh tempat geuneun kieu euy, aduh. Aja ka imahna kitu. Aing ngeunang teh. Suara kitu ka imahna euy. Wah, kakedeng lagi kedeng bakal datang si mah euy, si abang mah. Tuh, kan datang. Bang, hencang. Hencang kuat ini. Kita tadi itu tungguan Beda-beda sih bro, aduh daguan teh orang. Mana? Iya geus teu kuat ya. Ayo, kumaha ieu narang neangan dana. Lain mah lah. Mana video yang dua? Sayana orang kudu kompakeun. Babat kabeh. Yuk, lah. Yang merah dia geuningan. Yang mulia ala sirsak, lancar babat lah warga ge. Ayo. Ya Bos. Tuh kencing. Meroknya. Amung ah. Nah, mung apur ah. Tuh kasih mang itu tuh. Kasih mang itu tuh ngeraka itu lah. Ayo. Waduh, karek menang 5.000. Ya bayar tukang palak jadi kumaha ya? Kali. Sandalo. Sandalo naon? Ya, ceceh ngos naon. Ya eta mah wae eta palak ada. Gile panggalan kentong. Buru garo. Tas itu abi namanya menang 5.000. Dia kanggo lumayan kanggo rokok wae mah. Goceng euy. Banyak. Baik meuli duit menang goceng. Teu meuli ale-ale di jalan. Duh, kira aku kudu gesek kana tiang gitu. Ngeunah ya Bang ya. Ayo weh ini geus lah, eta geus cager duit geus meunang. ayo jalan. Itu jadi duit benar. Karena teh kita ngagaro songong budung gitu. Jadi berarti hang aing kieu. Kalau motor ke amit teuing ah. Kudu Ieu teh geus menggocing Bang meuli ale-ale merah ge moal mahin kieu mah tuh. Kan, mana orang boga racikan anyar di jalan mah. Terus lain pokoknya mah. Dagoannya di dari itu. Orang ke dagoan orang dari itu. Nah, tungguan. Woi, Bisa naon ah? ale-ale tilu. Tarasi. Goceng mah hinaon. Sayang apa? Sakumaha sajangarna sakumaha. Sekuat. Tuh, si abang datang nih ya. Dagoan teh lila wae. Ieu pokona mah jeung nu kieu. Goceng mah kitu. Heuh, duit goceng mah hinaon nya nu kieu. Kumaha? Ngar Bang itu. Ale-ale jeung tarasi teh.
sok gerak buka. Pokoknya mah play pokoknya. Bakal ngaplay mah ya. Coba. Iya, cobaan ya. Tuh. Keadaan kieu anjing rasana ceuk mah deui lah ieu mah aslinya. Naon karek di keuing geus cangar kieu sira euy. Geus dungdang kieu mah. Apa ieu di mana di sana? Ket, waduh siapa itu mana? Bangset teh nu aya. Asa. Waduh, Sok asaan. ya aslinya ieu mah kos ngejedal kieu. Alah, alah. Udah jawab. Belum cicing sih kak. Bumi tak sejangan kieu sira euy. Gempa kitu Muter ieu mah anjing. Lalah. Play. Aduh. Jadi ali tanya bapak nu nalika nama mabok tuluy teh pulak pala kitu nya punta pentak anu sanes hakna teh kan haram heuh. Ya we barudak teh urang sakalian ngobrolkeun masalah eta nu ngarasakeun. Barudak. Assalamualaikum. Mas sehat? Alhamdulillah. Kumaha? Akang sehat? Alhamdulillah sabalana ya. Darama? alhamdulillah. Kurang kieu we. Jangan wae mah. Udah ieu rusanesna nuju dalamal kan gitu kan. Lain kebenaran pisan gitu nya. Aya naon kan? Hari kieu nya teh aya masalah gitu ya teh ngan cuman bingung gitu. Kudu kasaha ieu ngobrolkeunana. Teh kan di warung apa di itu di handap. Oh nya nu di palingan ya. Di pajegan wae eta ku preman. Preman anu urang mah. Eta nu biasa teh pokona nu barudak nu suka hariung di ditu teh dengan. Tah ayeuna mah kumaha ieu supaya naon eta preman supaya teu malakan wae eta kumaha gitu menta sarana gitu ya matinya ti sadayana gitu ya urang serang lah. Tong waka. Geus bae hayu Serang atuh. Da anu kitu mah tuman. Misalkannya nya. Contohnya aya dia mah bingung gitu bade kumaha wae teman sayana gitu. Tah heula euy tong waka main baban-baban nya euy. Dah itu ge saeuan jelema. Tah ayeuna mah oke abi urang terjun heula ku abi we heula urang cobian sangkan sugan-sugan atuh si bagaimana tiasa di comewew gitu lah nya mohon insyaallah lah abi urang terjun di cobian gitu bisa mah urang secara damai nya da Rasulullah ge dengan secara damai gitu nya teu langsung ujug kudu berantem gitu kan teu kan santai gitu nya Bos, saya lu pikir kieu mau ubah-ubah gitu. Tapi masjid deukeut. Rek naon deui mabok paling ngapoe da. Nama perdosis, pae tuntun nama kepercayaan mabok. Aduh, kayak asup neraka. tah geuningan euy karasa mah kusorangan. Kan punten. Ieu mah ya. Lapan euy. Ai naon? Lapan. Naon? Pada di atas doang Mas. Bisa can doang pek Doang. Lain aya naon jauh mere. Geus padang kieu. Ieu cenah. Bener cenah eta antek-antek bah jambong. Kantos ieu majeg anu pun lanceuk di paling itu. Budakna tanya. Cikan bener. Kemen. Ari eta mah sareng mabok ka mah. Di ale merah kemarin jauh. Sok ayo bisi lapangan Orang mah coba hiji. tulus malah layangan jadi bere duit pada mungin kita gajarokeun tong. Bae alus atuh. Nyawa orang. Geus tuang tacan bos. Nah, tuang ulah mangata. Iya biar. Ieu mah bisi diracun Oh, teh mah insyaallah halal mah nya teu percaya ka urang. Bos kieu nya lamun bisa mah maneh teh euy entong tong ngalakukeun deui anu hal-hal nu atos-atos. Pan tadi abi nguping geuningan maneh teh mah nya hirup teh rek kieu wae. Pasti meunang maneh ge cita-cita mah hayang ka surga nya. Tah kitu, ku sabab kitu ayo atuh urang sami-sami
tobat lah kitunya da geuningan ayeuna abdi tos bilih kieu bilih overdosis anu ti payun-payun oge overdosis anu mati surinya ku sabab ngalakeun hal-hal anu teu paguh kitu tah ayeuna mah mun tiasa mah lirenan we kaji malakna nya eta teh ulah mabokna ulah pokokna mah anu hal-hal pimaksiatan urang dicegah we ku ayeuna mah gitu. Tah hayu urang uih deui ka Allah we ayeuna mah nya masjid caket ayeuna lamun ayeuna urang ka masjid urang tobat ka Allah salat heula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa main di dia? Iya lah menuju jeung recan. Ah, jelema ieu. Anu majeg teh. Oh iya teh bos preman. Hampura kuring. Tobat cenah yang tobat teh. Kuring tobat hampura. Kuring hampura. Jadi hampura kurang tes maneh mah geus sareng Ayo antep ah. Jalma ge geus teu mere hampura ka kuring. Ngeus lain kitu cari kela. Bos cari kela bos. Keun we tama urang mah penting geus niat deuk tobat. Tah insyaallah da Allah mah hampuraan kitu nya. Tos hayu ka masjid we mah leh, urang ka salat heula we mah. Bedak. Cuma masjid bae. Ayo tobat. Ya salat teh. Mana itu tuh. Ini. Duh, kaci da eta boga adik. Omong dek dielingan eta tapi nah kalaka ngilu gabung dibere dahar deh kaci da eta. Boga adik kitu patutnya. Ampun. Ayeuna mah keun lamun datang mah ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya. Mana balik? Aduh hampura ya tadi teh. Tong salah paham heula nya. Paling urang ge kumaha kita dielingan mah maneh dibere dahar segala eta. Kupingan heula lain kitu pan abdi teh nya kahiji carana teh secara lembut mangnya langsung kepegang langsung gelut gitu. Kan orang teh secara halus. Tah sok nya alhamdulillah anjeunna teh bari tobat ka yang hidayah. Tadi teh benar anjeunna bari minta hampura teh ka ngan langsung kabur. Sok hampurakeun da anjeunna oge bari leges-leges da Allah ge mah hampura gitu. Tapi bener oge nya. Mohon sok temut-temut gitu. Bener oge. Sugan urang mah maneh teh ngilu gabung jeung budak eta kabawakeun teu bener mah. Moal tuh da. Tadi geus sieun aku Allah nya. Alhamdulillah ayeuna mah geuningan anjeunna terus luluh gitu ngatuntung teu diajar oge nya. Bae kitu mah sugan urang bae kitu mah urang dihampura. Oke, pami dia da bade diajak ka masjid ku abi teh mohon. Halus. Ya siap. Tong ngamek-amekan deui nya hampura bisanya. Siap mohon atuh. Jadi salah paham gitu. Siap. Abi bade angkat dia tuh namanya. Sok kade. Siap atuh. Jalanan. Mohon. Ada hati-hati di Siap. jalanan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana cara macana ya? Mana nuluhur ya? Teh dalil Allah di surat Al-Hijr ayat 28 ayat 28. Cerita lu mah bisa dewa. Iya, Itu preman kampung dari nama dia. Bahkan setiap hujan panas awal dia teman tadi bisa kita masjid lain tempat yang tadi ya jadi ya Cari kelas enggak? Kurang dia cari kelas. So, cari kelas. Ye, cari kelas. Oh nya, ya kan iya teh badai koyong kan terus kengeng haji hidayah, koyong tobat itu panggilnya. Iya terus ada jajan dia. Acan. Terus saya wakosna nya mat, ada mat.
lain ku masalah dipajek-pajek teh. Kunaon gitu lah. Eta jeung dititah ke garok kana hapur jeung naon jadi warung urang teu laku teh gara-gara jelema ieu teh. Begeseng ongko dinu tihan. Geus ada cenah insyaallah anu bade tobat cenah Ah, gitu. geus teu percaya hayu barudak antar. Iya, pentang pulang lah tuh. Dititah di aduh jalan. Mau antek-antek ah. Mau antek-antek mah. Baik. Sok atuh. Baik. Benar. Mau antek-antek. Sok atuh. Sok, ini akan ngaliwat. Aya laporan. Si Ogi ke ngumpul jeung Maprod. Wah, ini suasana sangat menyenangkan nih. Proses syuting Salah Jadi Soleh. Dilanjut ke Makan. ada judul. preman tobat. Jadi kiainya